Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna. Daramang sadayana mitra, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Mitra dangu urang neraskeun deui hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Purnama karangan Mang Wahyu Adam kalayan diropea deui ku Mang Barna. Urang neraskeun hancana nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka atuh sim kuring oge ngahaturkeun nuhun ka Mang Tua kampung sareng urang kampung Joglo sadayana anu parantos haat ngarawatan sim kuring boh monokna boh daharna dugikeun ka sim kuring tiasa nu hirup salabeuting ngumara di kampung Joglo. Upami telepat hanca teh parantos dugi ka dinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana sampurasun mitra mangga di absen heula ti palih mana ieu mitra dongeng Mang Barna teh supados langkung eueup kada hilapnya nu teu can subscribe di subscribe heula mangga wilujeng manco. Janten sakali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana malih waktos tadi wengi sim kuring teh ngarasa kaget naha urang lemur anu tadina parantos harideng ka masigit ngadadak ngararingkep deui di bumi. Si horeng si mana horeng ieu teh siasat supados ke ajag laluasa nyang hareupan sim kuring. Ceuk Purnama bari mesem ditembal deui ku tua kampung nu mawi mangoge rumaos dosa parantos nyarek urang kampung supados ulah waka ka masigit. Hari margi parantos nguping ancaman tiki ajag yen manehna bakal turun ka kampung Joglo milarian Asep Purnama. Katami ku sosoakna Juragan Yuhro anu nyebatkeun Ki Ajag bade ngarah pati Asep Purnama. Ku kituna mang teh padami kitu tah sareng sararea Asep Purnama ngahajasina nyalira di masigit. Maksad teh supados Ki Ajag laluasa nyampeurkeun teu kahalangan ku urang kampung. Dupi maksad mang upami Ki Ajag parantos aya di jero lemur bade teras dikepung ku urang kampung. Nanging waktu ningal Asep tarung sareng manehna mang sareng sadayana bet yakin pisan eta jadug begal teh bakal tiasa tubuh ku Asep. Naon margina mang yakin daya sanes kahiji ningal sarehat Asep anu mintonkeun jurus-jurus silat anu parantos asak. Atuh kaduana kumargi Asep teh ngawakilan keadilan sedangkan Ki Ajag ngawakilan kajahatan. Ari kajahatan tiasa bae kumawasa tapi tetep moal tiasa ngelehkeun keadilan sareng bebeneran. Ari nu disabat kakawasaan jelema mah tara aya anu langgeng margi aya di anu langkung maha kawasa nyaeta sifatna Allah Subhanahu wa taala. Eta sadayana semohon keng disebatkeun kasaksian ku urang sadayana kakawasaan begal anu dipimpin ku Ki Ajag kurang kumaha kiatna kurang kumaha gangasna dugikeun ka urang kampung Joglo gigis kumanehna. Tapi eta kakawasaan teh teu langgeng geuning buktosna Allah parantos marengkeun Asep Purnama sumping ka kampung Joglo kalayan tiasa ngarubuhkeun Ki Ajag. Kitu ceuk tua kampung nyarita panjang lebar kalayan muji ka Purnama. Mangge gaduh jasa saeutik anu ngawartosan upas ka balai desa teh mang pisan Sep eta teh. Ceuk Mang Obos sieun teu ka absen. Nya si laing oge boga jasa euy bos. Geus nemongkeun kaludeung wani ini sorangan ka balai desa dina Wanci Peuting. Sarta kebenaran upasna keur araya
Cek tua kampung muji ka Mang Obos. Jalur juragan lurah teh parantos disayagakeun upas tiluan. Margi parantos di baranti anggalna ku tua kampung. Bilih aya karaman ngacaukeun deui ka kampung Jogro, ti upas bakal diteang kitu saurna. Cek Mang Obos deui rada ngelemes. Sabab tua kampung mah geus leuwih ti heula ngatur ka balai desa. Geus cek kuring oge. Sarerea pada boga jasa. Tah sifat guyub kieu teh kudu tetep dijaga. Sangkan lamun aya deui karaman nu ngaganggu kampung urang, lain urang ngarepkeun urang bisa ngayonan kalayan sabilulungan. Taina kuring teh boga maksud rek syukuran. Waktuna poe isuk sabada salat Jumaah, urang karumpul we di dieu syukuran kanu masihan aman jeung katengtreman ka urang sarerea nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Satuju lah cek Mang Obos rikat nemalan atuh ditemal ku sarerea saur manuk satuju cenah. Geun bae beasna mah ti kuring. Kabeneran kamari meunang nutu. Ceuk Karmita nawarkeun kahadeanana. Malah ceuk nu sejena mah cenahkeun bae atuh bisi teu mahi mah ditambahan ku kuring 10 batok. Aya deui nu nyarita lauk caina makeun wae cenah ti kuring. Henteu boga lauk emas, aya oge lauk mujair. Lumayan we cenah mujair oge. Ceuk jangkam samung eleh. Sarua hayang nemongkeun rasa syukurna. Bae lauk emasna mah aya di kuring. Cek Haji Mahpud. Atuh geus kitu mah ngungong ti sararea anu araya di dinya pada hayang nemongkeun jasana, nawarkeun kahadean. Aya nu rek mere nu amis-amis, aya nu rek mere bumbuahan jeung sajabana, malah sepancau jeung peuyeum sampeu oge aya nu rek mere. Engke cenah sore rek dianturkeun we ka dieu. Kitu cek Jang Solihat. Ari geus kitu mah pada hayang nemongkeun rasa syukurna kalayan rek babarengan syukuran teh ku mangrupa-rupa kadaharan ti imahna sewang-sewangan nya cenah ieu mah itung-itung ngadon botram we. Wahara mitra mohon leukeuk saurang-saurang nyarios mitra mohon sabaraha jalmi ieu disingkatkeun ku Mang teh nya mohon lah urang singkat we. Nya syukur alhamdulillah atuh. Hari sararea geus nyangupan kitu mah kuring mah meureun ngan ukur nyadiakeun caina jeung tempatna we atuh mun kitu mah. Ceuk tua kampung bari mesem. Hatena bunga ngadenge kaguyuban rakyatna. Oh kuring mah rek nyadiakeun huapna we lah. Da itu boga naon-naon. Cek Mang Obos, danya manehna mah teu boga naon-naon. Keun bae atuh Obos, huapna oge da. Sarua keneh syukuran. Pokona poe isuk mah kabeh ngariung di dieu. Piraku eueuh nu ngahuap onaman. Cek tua kampung naneskeun. Ti baretos si Obos mah ngan ukur nyadiakeun comot jeung huapna wungkulnya. Cek Suhida nyelenggeung. Nyata itu kebenaran wae. Malah dina usum ayeuna mah sampai kuring beaku begu. Tekuhan teu boga oge lah. Cek Mang Obos deui bari garo-garo teu ateul. Nya geuning basa harita Mang mawakeun pipiti oge. Kalah tuluy dihakan ku sorangan. Cek Suhida ngajebian. Ingeteun keneh kana kajadian waktu mimiti purnama datang. Bagas Suhida lah. Mantong ngutik-ngutik anu geus kaliwat. Ayeuna mah urang nyang hareupan anyar.
Moga-moga bari nyugemakeun ka urang sarerea kampung Joglo teh sing hegar deui, pangeusina sing jongjon, nu tani sing jongjon tanina, nu dagang sing jongjon, anu ngurus sing jongjon ngurusna. Teh malah sarerea saur manuk amin ya rabbal alamin cenah. Mitra kaum dangu saenggeus ngobrol ngaler ngidul pada ngedalkeun kabungahna. Sabab jadug begal anu dipika gigis geus paeh narungtutan ting koleset. Ari Haji Mahfud matuluy ngaharewos ka Purnama. "Si mah urang ka mana? Ayo mieuh moal. Ibuna rek cacarekan cenah hayang katunggolan ku Asep." Cenah adu Purnama rada kaget. Nah rek cacarekan naon? Boa-boa rek narikan kawin. Kitu ceuk pikirna. Tapi teu kaleket. Tuluy we pamitan ka tua kampung beral imit bareng jeung Haji Mahfud. Napi ka imah kasampak Nyi Endah jeung indungna keur ngadagoan di tepas imah. Nyi Mojang mah meuni katara pisan ngarenghap nenyono Kasep. Ngarongheap datang teh, "Itu geuning Kang Asep sareng Mama." Cenah bari gewacengkan. "Nyakeun bae da engke oge ka dieu atuh," ceuk Ibu Saleha bari mesem. Ngarasakeun kana hate budak ngora. Nyi Endah ngajanteng dina lawang panto. Gelenyu maledog ku imut, seblak hatena nyeblak. Sabab dibales ku imut anu Kasep. Ari keur diburuan keneh di dagoan, tapi adi geus unggah kana teras, kalah tuluy ngaleos ka jero. "Har, reka mana deui ari Nyai?" Indungna kerum. Nyi Endah teu nemal. Anggur sup ka kamarna, tuluy dangdak dengdek hareupeun kaca nilik maneh. "Aturan Asep, kumaha damang?" ceuk Ibu Saleha bari nyolongkrong ngasongkeun leungeun ti heula. "Pangestu Ibu, berkah pidoa sepuh di dieu abdi teh teu kirang sawios-wios." Walon Purnama bari rengkuh hormat. "Ibu teh ngahaturkeun nuhun pisan ku pitulung Asep. Hate Ibu teh ayeuna mah janten tentrem. Mugi-mugi bae kampung Joglo teh janten aman. Pang-pangna marorompok Ibu ye ulah kaunggahan deui ku jelema jahat. Ae Asep, kumaha ari perkawis Juragan Juhro? Kapan saurna anjeunna pisan anu nitah Ki Ajag ngarahpati ka Asep teh?" "Ya urang sangakeun wae ka pangurus. Mung tadi abi ngopi ngerehna Juragan Lurah ku anjeun bade sumping nepangan Juragan Juhro sakantanan sareng upas," saurna. Temal Purnama bade gek diuk dina kursi. "Lah kitu mah kumaha lah. Jelema goreng hate mah kedah nampi wawalos anu satimpal jeung kagorenganna tah," ceuk Haji Mahfud bari ngusapan dadana. "Mohon atuh da mangawe emut ku Asep. Juragan Juhro teh jalmi luhur ku tagede dunya. Sawahna oge hektaran, kebona sababaraha luwuk, umurna geus cueut ka hareup. Pamajikan 3, tapi da masih keneh careraman hayang kasih Nyai. Ari Ibu mah teu sudi nyig jirig teuing, boga minantu ka aki-aki. Komo ieu geus reuy anakna. Kawas anu eueuh deui lalaki. Ibu mah langkung panuju keneh ka Asep tibatan ka aki-aki 7 mulud mah," ceuk Ibu Saleha ngomongna bari jublas jebris. Ari Purnama ngadenge kecap langkung panuju ka Asep teh jadi era parada. Rei beungeutna bareureum.
Muhun ibu jalmi anu nuju kaburungku hawa nafsu matara kapalang. Nanging nyakitu tara cuit kanu hidung tara ponteng kanu koneng. Anu lepat mah awal akhir getang terus bakal kenging hukuman rutina. Ceuk Purnama bari mesem. Nu mawi Asep. Ayeuna mah ieu ulah linggih di bumi tua kampung. Parantos bae di dieu sareng mamana. Milaur bumi lalega teu puguh. Aya Asep di dieu mah moal teu haneuteun geura. Pang-pangna masih nyai. Bakal aya rencangna. Ibu mah terus terang parantos satuju pisan ka Asep teh. Ceuk Ibu Saleha pok deui nyebutkeun satuju teh. Ih, tuh maka tuluy diajak ngobrol ieu ibuna. Rek boga cacarekan tah ieu mumpung Asepna aya di dieu, sok-sok kadinya. Cek Haji Mahmud ngingetan ka pamajikanana. Muhun. Yap atuh teras kalebet Asep. Itu ibu gaduh nu aneh geura. Aya naon Bu? Abdi memeni sok rariwas. Purnama jeung nangdung. Ayo Asep, salik ngalih kalebet ah. Cek Haji Mahmud ngaleng Purnama dibawa ke tengah imah. Di tengah imah kasampak dahareun geus ngabarak dina meja. Kaya ning sangu ngebuel dina boboko pais bibit. Sama jeung lalabna teh kumplit. Nah Asep geura tuang kadinya. Tok asa-asa sing wareg. Ibu teh cacarekan. Hoyong mais bibit si kumpai kanggo ngahormat jawara nu parantos ageng jasana. Ngajait mama sareng ibu kali si nyai. Tina rareged hirup. Mangga calik Asep. Ayo kamana ari si Nyai endah. Nyai kadieu nyana kobokanana atuh. Sakalian di Asep sarengan tuan geura. Ceuk Ibu Saleha ngageroan anakna. Nyi endah anu tadi asup ka kamarna teh bet jebul di dapur. Nangeui baki dieusi kobokan dua. Ret ngareret kanu Kasep. Blenyeh imut ngagelenyu. Bari hatena mah nyeblak. Duh. Jangan ngarepotkeun kasadayana ieu. Ceuk Purnama bari neuteup ka Nyi Endah. Ari taeun teh ngarepot naon ari Asep. Leres ngarepotkeun naon biasa-biasa bae atuh. Ceuk Nyi Endah kitu teh bari tunggul. Bari terus nundaan kobokan anu dua kana luhur meja makan. Geus kitu mah gek manehna diuk. Dihareupeun Purnama. Ari Haji Mahmud jeung Ibu Saleha mah teu milu diuk. Anggur ting jaranteng we. Mah ngasep. Sareng si Nyai daruang sing baronyo kalinya. Mama sareng ibu nama parantos mayunan tadi. Ceuk Haji Mahmud. Har, nahan teu sareng mama kali ibu atuh. Mangawahe Asep sareng si Nyai kainya. Ibu mah bade ngobrol sareng mama na di payun. Nanging omat Asep masing salse we nya. Ulah asa dilurusu. Heg kadinya bari ngobrol sareng si Nyai supados langkung raket. Hayu urang mah mamana. Urang ngobrol di payun. Ceuk Ibu Saleha bari nungtun leungeun salakina. Saleosna kolot. Nu ngarora tuluy ting haruleng sakedeung. Tapi geuwat Nyi Endah nyokot piring Purnama tuluy dipangeusieankeun sangu tina boboko. Teu kada ageung teuing Endah. Tadi engkang teh tos barang teda di bumina Mang Empung. Ceuk Purnama nyakal leungeun Nyi Endah anu nyakalan cukil. Meni ngadadaknya terum saawak-awak dicabak kuno Kasep panyileukan beurang peuting. Meh bae piring nu keur dicekal ku sabelah deui ragrag. Sawios atuh di Mang Empung mah sareng nu raraosna. Di dieu sareng anu teu raosna. Nyi Endah imut ngagelenyu.
di Mang Empung mah mengukur amis-amis di dia mah tebih atuh segala rupina. Tah kan tenan kitu di dia kedah ponyo. Mitra sanggeus ngucap bismillah heula berak purnama jeung Nyi Mojang dalahar ngan katara ari nu gede duriat mah dahar hareupeun panutan teh rada caman cemen. Teuing sieun disangka gemul, teuing ngaredak teu aya nafsu dahar. Sabab kabebe nyokeun ku silih teuteup. Malah suku anu aya dina kolong meja teh papuket dihanap. Silih jemel, silih tincak. Bari jeung jiga anu taya karisi karempan jiga teh eta suku pabeulit dina hanapeun meja. Pohara mitra. Ari suku pabeulit dina hanapeun meja, ari diukna mah teu ised saeutik ogengan silih pelong we. Pohara. Atuh teu kaur ngahuap mitra. Teu kaur ngahuap. Muhun ngan teu kungsi lila kadenge nya enah jiga anu rumahmu. Kawasana wae geus teu kawawa duriatna ka Asep Purnama teh. Lantaran ku Asep Purnama eta sukuna dicapit. Kalayan dijejak atuh silih jejak tah dahareun meja teh. Kaiduanana ting arukai salisirian. Jadi lamun ayeuna mah pemanasan heula meureunnya mitra. Alah dicobian ku sampean be. Nah, ari teh sampean bersambut tet kalah kabangun anu resep mitra. Sedangkeun ari kana alas sanguna mah teu pati diperosea. Da kitu meureun kaganggu. Alah wara. Heup mitra. Urang singkat wae. Rengse dalahar tuluy parinah kata Pasi mah diteruskeun ku ngobrol bari ngaleueut nu amis-amis. Salaresna abdi teh bade aya anu dipisangem ka mama sareng ka ibu teh. Ceuk Purnama atuh sarerea jadi panasaran hayang nyaho kana maksud kisah mah. Komo nya enah mangaradak ratug. Jorojoy harapan sugan we Purnama teh ngedalkeun isi hatena mihayang ka manehna. Mangga geura saurkeun. Ulah asa-asa. Mama sareng ibuna batingkeun. Ceuk Haji Mahpud bari neuteub. Kieu mama kali ibu. Ceuk Purnama bari nyelang heula ngarenghap. Geus kitu pok deui neruskeun. Sakumaha anu parantos ka uninga nalika abdi nemean dongkap ka dieu. Salaresna abdi teh nuju aya dina lalampahan bade wangsul ka Lemuran Caherang. Anu maksadna teh aya sanes bade nepangan pun bapa sareng pun biang. Nanging eta maksad teh dicanet heula ku jalaran hate abdi tibelat ku Kampung Joglo. Hoyong ngiri ngajagi keamanan. Ta ayeuna kumargi tugas abdi parantos rengse. Maksad abdi teh bade wangsul teh tangtos diteraskeun. Ceuk Purnama sing horeng rek terus terang neruskeun lalampahanana. Aduh sarerea ngagebeg reuwas. Reuwasna tina lantaran teu nyangka Purnama tetep hayang balik ka lemburna. Komo nyenah mah hatena ngadadak mentegeg tepugu beratin pisan. Ay baru Asep teh tetep bade mulih ka lembur. Nah di dieu teu betah. Ceuk Haji Mahpud bari neuteub. Sanes teu betah mama. Nanging ieu hate teu kiat ku sono hoyong geura. Dimaksad teh mama kali ibu ulah hariwang. Dina hiji waktos insyaallah abdi bakal dongkap deui ka dieu. Margi sok sanaos teu acan lami ngumbara di dieu. Nanging sadayana urang Kampung Joglo tetela parantos mibaraya ka abdi.
Cek Purnama ngaregeregeun. Kantenan atuh Asep kadah ka dieu deui. Ye, sing hawatos we ka mama sareng ka ibu. Terus terang ibu mah sanes asa kabaraya deui ka Asep teh. Asa ka anak ieu. Pang-pang nama ieu si Nyai. Ulah lami-lami dikantunkeun bilih keungeun. Cek ibu Saleha bari ngalieu ka anakna anu keur tunggul. Lulus bisa Asep. Ari bade mulih mah mangga teh teuing. Kumaha teh moal dihalangan. Da sakadahna Asep teh ulah hilap ka sepuh sorangan. Moal aya Asep upami teh aya Ibu Rahma. Nanging panada ti mama ulah teras ngampleng. Kedah enggal mulih deui ka dieu. Ayeuna Asep parantos hasil ngamankeun kampung Joglo. Kantun ngajaga supados eta keamanan. Sareng katengtreman teh tetep langgeng. Urang kampung Joglo teh peryogi aya nu ngaluluguan. Nyaeta ku jalmi anu matak regreg kasadayana. Teu aya sanes sun Asep anyun. Cek Mama Haji Mahpud ngolo ka semana. Salaresna mah teu sagemleungna gumantung ka abdi Mama. Kapan aya Mang Empung sareng reng-rengan pangurus sadayana. Abdi percanten ka Mang Empung. Anjeunna tetep hiji sepuh anu ageng wibawana. Mitra, sajeroning kolotna keur ngobrol Nyi Endah mah tetep ngeluk tungkul. Malah cipanona mimiti nyalang gerung. Nyai, kumaha tuh geuning Asep terek tetep bae mulih ka lemurna cenah. Cek Ibu Saleha bari ngalieu ka anakna. Boseneun papanginten di dieu mah. Walon Nyi Endah bari semudareuda. Ih lain boseneun. Ari taun deh lain boseneun nanging anjeunna parantos naon kangeneun ka sepuhna. Kun bae urang jurungkeun we ku doa. Sing salamet di jalana, sing enggal patepang sareng Ibu Rahmana, sing enggal tiasa mulih deui ka dieu riung pulung deui sareng urang. Aya anu dikantunkeun panginten di ranca herangnya. Nyenah ngomong deui tapi tetep bari tunggul. Ngantunkeun naon? Ngantunkeun garwa. Engkang mah teh acan gaduh bojo, piraku kedah susumbahan. Ti garwaeun atuh. Pi bojoeun teh acan gaduh. Nanging ari ceungceuman mah parantos gaduh. Nanging teu acan batu turun geusik naek, ceuk Purnama ngaheureuyan. Tuh, geuning ayeuna mah ngangken. Nya Endah tangah mencerong ka Purnama. Ngadenge kitu teh hatena ngaradak panas. Nanging sanes di lemur engkang, di lemur Mama Haji, saha teh ya? Duga nganah. Bari disebatkeun teh sok sieun pajarkeun amon sorangan. Ceuk Purnama bari ngareret ka Ibu Saleha. Nu direret nyerengeh seuri. Sabab ngarti kana maksud Purnama. Asep mah moal amon sorangan Asep. Ibu yakin ceungceuman Asep teh sami mika berat ka Asep eta teh. Walon Ibu Saleha bari ngareret ka anakna. Saha teh ya Ibu? Geuning Ibu mah parantos uninga. Nyendah rada muncereng ka indungna. Nya, nu dimaksud ku Asep pataya lian Nyai, ngan sieun pajarkeun amon sorangan cenah. Padahal kapan Nyai oge moal embungnya di pikapalai ku Asep. Ceuk Ibu Saleha ngajelaskeun. Atuh rei beungeut Nyi Endah teh ngaradak bareureum era pacampur jeung atoh.
kacaritakeun isukna bada salat Jumaah di imah tua kampung heurin ku jelema nyaeta ngalaksanakeun maksudna dumeh ki aja gegedug karaman nu dipikagigis ku sararea geus panggih jeung ajalna. Ku kituna urang kampung Joglo yakin lemurna bakal aman. Wajib syukuran kanu kagungan aman jeung tentrem nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Syukuran dipingpin ku tua kampung. Kalayan acara nu pokok ngadengekeun dakwah ti Kiai Anom Purnama. Kabeh ngaregepkeun kalayan daria pisan. Sabab tetela eta budak ngora teh ilmuna masagi. Boh ilmu lahir, boh ilmu batin. Boh ilmu dunya, boh ilmu akhirat. Tetela loba pulunganina. Para wargi sadaya simkuring teh teu kinten betahna aya di kampung Joglo. Margi karaos ku simkuring sadayana mibaraya. Kukituna simkuring teh teu asa nyemah. Margi diriung ku dulur. Nya kitu hari menguhing sasama muslimah. Urang teh salaresna pisan dulur pat ku himis. Anu hese dipisahkeunana. Ieu duduluran teh ulah dugi ka pegat dugi ka ira oge. Boh duduluran antara para wargi sareng simkuring. Boh para wargi sareng para wargi ku anjeun. Anu rumaos janten warga kampung Joglo. Pangbangna kedah tetep sabilulungan. Dina kaayaan duduluran ngajaga keamanan sareng katengtreman kampung Joglo. Kalayan tetep di sesepuhan ku tua kampung. Miara keamanan sareng katengtreman teh kawajiban sadayana warga. Ulah pakia-kia kedah paheyeuk-heyeuk leungin. Malagi parantos bukti ku sabilulungan mah komplotan begal. Nu sakitu gangasna pingpinan Ki Ajag oge teu burung rubuh. Kalih ti eta urang ngalaman tentrem jeung aman. Poma ulah hilap kanu kagungan eta aman sareng tentrem. Saha? Daya lian Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana urang narimakeunana? Daya lian urang sadayana kedah ngalaksanakeun sakurup parentah mantena. Nyingkahan anu dilarang ku mantena. Getol kana ibadah. Ngadegkeun salat anu 5 waktu. Tuh, masih gitu ulah sinatieun. Ayeuna mah parantos bersih. Kantun eusian saban waktu salat. Malih ayakeun pangaosan sareng majelis taklim. Upami urang caket ka Allah, tangtos salawasna urang bakal dicaketan ku Allah. Lamun urang dicaketan ku mantena, tangtos rengkak paripolah urang moal mengpar tina papagon agama. Ditebihkeun tina balai, dicaketkeun rezekina, amin ya robbal alamin. Kitu diantarana caritaan Purnama teh sarerea ngahaminan kalayan daria. Sarerea ngarasa degreg jeung bungah asa boga pamuntangan jeung pananggeuhan. Tapi dina tungtung biantarana Purnama ngedalkeun maksudna rek deruskeun lalampahanana. Aduh sarerea anu teu mentegeg. Malah cek hadirin meni saur manukar. Geuning Asep mah bet tega kitu atuh. Cek sarerea. Uluh kudan Asep nahan teu melang kana Neng Nong di kantun di dieu. Cager. Pokara mitra hanya ka kabujeng Neng Nong.
cekap dugi ka dieu heula insyaallah enjing tangtos diteraskeun. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.